nurutkeun katerangan nu parantos karangkung kamari cacan tuntas. Kudu kaluar anjeun kamari teh naon? Tina pirang-pirang sifat kemanusiaan. Kudu kaluar anjeun tina pirang-pirang sifat kemanusiaan anu ngalawanan kana keabdian anjeun ka Allah. Jadi bila mana urang kaluar tina wilayah-wilayah ausopil basaria sifat-sifat kemanusiaan anu tercela, anu melawanan kana keabdian diri ka Allah, maka anjeun telah memenuhi panggero ti Allah. Digero ku Allah urang teh. Lamun urang geus naon? Geus bisa kadinya. Geus memenuhi undangan Allah. Mudah-mudahan urang nya memenuhi undangan Gusti. Artina deukeut sareng hadratullah. Maka anjeun diraksa ku Gusti Allah tina pirang-pirang berlaku dosa. Tah eta deukeut. Berarti ayeuna urang teh kedeukeut jeung Gusti. Alhamdulillah. Sabab terhindar tina naon? Diraksa ku Allah tina berlaku dosa. Itu. Wa tatayassaru lakal a'mal. Juga kita dimudahkan oleh Allah berlaku amal kebaikan. Yeuh rek kolap teh loba rintangan teh. Loba rintangan anak? Seueur. Tapi urang lamun geus dideketkeun ku Gusti Allah ka Gusti Allah wa tatayassaru lakal a'mal, akan dimudahkan ku Allah amal kebaikan. Tah nu kitu teh deukeut jeung Gusti, lain pareneng-reneng. Lain aya tempatna si horeng mana horeng kalakuan urang. Wa taladadu biha, ngerasa nikmat kana pirang-pirang amal. Lamun teu tolab teh, lamun teu ibadah teh gersang urang teh. Heeh. Eta tanda jalma deukeut jeung Gusti Allah. Teu enak badan, teu enak badan, gersang, asa boga hutang. Kumaha perbedaan antara mahfud jeung maksum? Maksumah jalmi nu diraksa ku Allah tina maksiat, tina berlaku dosa selama-lamana. Teu aya celah-celah maksiat. Maksum. Mana para nabi? Para nabi maksum diraksa ku Allah. Jadi kelakuan para nabi berputar antara sunat jeung wajib. Dairatun baina sunat wal wajib, berputar antara sunat jeung wajib. Lamun teu wajib sunat, lamun sunat wajib. Itu para nabi. Maksum. Beda urang. Urang mah wajib aya, sunat, makruh, mubah, haram, numpuk urangnya. Sagala aya cabrukeut. Wajib mah osok kali setan urangnya. Urang teh sunatna osok kali-kalinya. Kadang-kadang tuh makruhna mineng ngerokok. Aduh. Mubahna dahar. Sare haramna ngomongkeun batur teh tadi. Gibah. Da teu maksumnya. Ya di mahfud. Mahfud mah jamin diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa saja terjadi maksiat. Ieu mah. Mahfud mah bisa saja terjadi maksiat. Aya mahfud mah aya celah-celah untuk maksiat. Jillah ngan maksiatna teu disengaja.
Tapi maksiat lagi henteu disengaja. Apa maksiat teh? Ae mohola patu lima amarullah bih wan naha anhu. Maksiat teh kitu. Tenurut. Karena apapun perkara anu diparentah ku Allah Subhanahu wa taala itu namanya maksiat. Juga ngalakukeun karena apapun perkara anu dilarang ku Gusti tah eta teh naon? Maksiat ngaranna. Ngomongkeun batur dilarang teh Gusti Allah dilarang. Riya dilarang. Berarti maksiat teh ngalakukeun riya, ngalakukeun gibah. Ngaji dititah ku Gusti Allah. Hayu henteu ngaji berarti eta teh naon? Mohola pati lima amarullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tuhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma laduniyyi wa tukrimuna biha bisaadati wal karamati madriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa atbana wa tajukna Allahumma tamama ni'matih wa tamama ridwanik wa sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsaru fihil khalaiqu ajma'in. Allahumma la tadalana danban illa ghafarta wala hamman illa farazta wala dainan illa qadaita wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aslu kulli maksiatin
Ari asalna sekolah lamu alif rahimahullah. Aslu kulli maksiatin ari asalna saban-saban maksiat. Ae mukhalafatin tegasna nyulayaan lima kana perkara amaro anu parantos marentah saha Allahu Allah bihi kalawan ieu perkara wannaha sareng nyegah Allah anhu tina ieu perkara wa goflatin jeung ari asalna saban-saban lalai lil qalbi dina hate lil qalbi dina hate an hadrati rabbi jauh ti hadratullah jauh ti payeuneun Allah wasyahwatin jeung ari asalna saban-saban syahwat nafsaniyatin anu bangsa nafsu hiya ari syahwat nafsaniyah eta at-ta'aluku ta'aluk ngait nyantel bima kalawan perkara yusgilu anu nungkulkeun naon perkara anillahi ta'ala jauh ti Allah ta'ala ar-ridho eta ridho anin nafsi tina nafsu bi isma'il arifina kalawan ijma arifin kabeh wa arbabil qulub jeung ridho jiwa jeung ijma kalawan pirang-pirang jalmi ngagaduhan pirang-pirang hate anu sampurna di anna ridho kana sanya ridho anha tina nafsu yujibu eta netepkeun naon ridho agtiata uyubiha kana katutupan tina pirang-pirang aibna nafsu wa musawiha jeung nutupan kana pirang-pirang laku gorengna nafsu wa yasiru jeung jadi naon qabihuha gorengna nafsu hasanan eta jadi alus paman maka sing saha jalma rodiya anu ridho saha jalma an nafsihi tina nafsuna jalma istahsana maka milang-milang bagus si jalma halaha kana tingkah nafsu wasakana jeung tenang si jalma ilaiha kana eta mana pirang-pirang nafsu waman jeung sing sasa jalma istahsana anu gamilang-milang bagus si jalma kulla hali nafsihi kana sakabeh tingkah dirina si jalma wasakana jeung tenang si jalma ilaiha kana nafsu istawalas maka nguasai alaihi kasih jalma naon al-ghaflatu lali poho lali lalai alillahi ti Allah wabil ghaflati jeung kalawan sabab lalai lali poho yan soripu narima budalan narima ngabelok naon qalbuhu hatena si jalma
anita pakudi tina niti-niti wal muraati jeung tina ngaraksa li khawatirihi kana pirang-pirang kertegna hate patasuru maka narima ngawur alaihi kana itu hate hina idin dina nalikana insirop naon dawa isyahawati pirang-pirang pangajak syahwat watagolla bahu jeung ngalindih syahwat kasih jalma idlaisa karena tebukti indahu dieta jalmi minal muraqabati nyatana tina muraqabah naon mak perkara yadfa'uha anu nolak ieu perkara kana itu syahwat paman jeung sing saha jalma golabathu anu ngalindih kasih jalma naon syahwatuhu syahwatna si jalma waqa'a maka tumiba si jalma fil ma'asi dina pirang-pirang maksiat la mahalata henteu ragu-ragu deui eta tetep alhamdulillah ya. Geus tahun itu lihin geus eta. Saya benang nah haji Denis bisaannya tadi kayak. Cacak-cacak mas santen di Korea bisa. Bisa. Kapetang. Dasar anak ajengan heuh. Eta. Amin ya rabbal alamin. Mun lain anak ajangan mah santen puluhan tahun ge hese. Anak ajangan mah 2 tahun di Korea bisa ta. Tak engke mah sajam sewa di ajangan Deden engke mah. Geus tak engke mah. Nurutkeun katerangan nu parantos kalangkung kamari can tuntas kudu kaluar anjeun kamari teh naon tina pirang-pirang sifat kemanusiaan kudu kaluar anjeun tina pirang-pirang sifat kemanusiaan anu ngalawanan kana keabdian anjeun ka Allah. Ukhruz urang sifat basariah ti antaria salat dicampuran kuria hayang keuleuh kuba berarti urang salat teh teu menghadap ka Gusti eta teh teu menghadap ka Gusti kalakah menghadap ka mana ka manusia nah berarti keluar tina keabdian naon pengabdian diri ke Allah subhanahu jika nama alus sholat hete jika nama alus dia sholat hade tah sholat teh urang lamun berjamaah di masjid hete dan di waktu untuk ke masjid di imah likum lewas hete sholatnya cepet juralit berarti tadi ketika sholat di masjid teh tidak mengabdikan diri ke Allah. Kasa ngabdi kenana ka makhluk. Nah, eta teh sifat kemanusiaan. Kudu keluar tidinya. Anu hubungan jeung hate. On kamari teh sifat kemanusiaan teh di antarana anu hubungan jeung dohir badan
Naon coba? Ngadu-ngadu. Ngarumpi, ngupat, ngomongkeun batur. Gibah. Ingat na gibah, ngomongkeun dulur anjeun, bae dulurna teh eueuh. Bari kalakuan eta dulur teh pas kawas kitu. Benar kitu pisan. Pakana aya. Heuh. Betul Pak Agus teh sok neang rana masalah. Masalah antara eta mah teh. Emang kitu kalakuanana. Diomongkeun. Heuh. Eueuh jelemana gibah ngaranna. Gibah tah. Ngan lamun Pak Agus teh neang rana diomongkeun sok neang rana fitnah eta mah. Mun Pak Agus aya kieu hareupeun sia koplok neang rana wae nyarekan eta mah. Heuh. Tak ieu kabeh tiga haram kabeh. Pirang-pirang ausupul basyariyah sifat-sifat kemanusiaan anu tercela. Nu botak ngahalangan kana ngabdikeun diri ka Allah. Nu bieu teh tilu, hiji gibah, dua naon deui? Dua fitnah, tilu nyarekan. Kumaha atuh solusi supaya hade? Panggil Pak Agusna. Heuh. Bagus. Panggil ka Imah. Teu atanapi datang ka Imah Pak Agus. Ieu mah sapanya kieu carana? Datang ka Imah Pak. Pas begitu datang aya bojona teu tulus. Nah, moal terus nganasehatna ge sieun kanyahoan ku bojona. Lain kitu. Termasukna engke ngawiwirang. Ngawirang datang deui hayang nganasehat teh aya anakna. Teu tulus di wae. Datang di kadinya keur ngobrol jeung babaturanana teu tulus di wae. Tuh hese teh. Hese sup. Awahing sieun terjadi naon? Nyarekan. Ngawiwirang. Berempat mata. Nasehat ngaranna itu boleh. Emang kudu kitu? Hese eta sadak kitu. Ta ieu sadayana ausopul basya anu tercela. Uhruz keluar. Tong cicing di lingkungan eta. Lamun masih cicing di lingkaran tersebut berarti urang can keluar. Tuh. Geus aya nu bisa can nya. Komo bijuju mah. Urang sadayana teh can bisa nu kaluar tina lingkaran tersebut. Eta emosional. Eta sifat kemanusiaan anu tercela. Pemarah. Eta sifat nu tercela kabeh oge kudu kaluar. Kumaha cara kamari dengan riyadoh tafakur, dzikir, memohon taufik jeung hidayah ka Allah Subhanahu wa taala. Tah bila mana urang geus kaluar tina sifat arad basyariyah, tina pirang-pirang sifat kemanusiaan anu tercela, anu matak ngahalangan kana keabdian diri ka Allah, takunu min hadratihi. Mana itu? Kayaknya benar. Oh. Litakuna linidail haqqi mujiban. Supaya anjeun kabuktian nyubadanan kana panggero ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mana urang keluar tina wilayah-wilayah ausopil basariyah sifat-sifat kemanusiaan anu tercela, anu melawanan kana keabdian diri ka Allah,
maka anjeun telah memenuhi panggero ti Allah. Digerok ku Allah urang teh. Lamun urang geus naon? Geus bisa kadinya. Geus memenuhi undangan Allah. Mudah-mudahan urang nya memenuhi undangan Gusti. Da urang pan lamun di imah kadang-kadang ayeuna teh pasea bener teh. Lah rupa-rupa weh. Tapi di pangkelabana piraku sugan. Tapi teu kitu kadang-kadang ke. Kadang-kadang. Heeh. Nu tolab ge bukti nama ikuti hawa nafsu. Heeh teu. Komun henteu nya. Nu tolab kadang-kadang ikuti hawa nafsu ke dihareup. Awahin kudu bener hate urang teh teh. Kudu salageur hate. Nomor kedua. Wa min hadratihi qoriba. Bila mana orang geus kaluar tina sifat-sifat kemanusiaan anu tercela. Kade sifat manusia teh teu tercela kabeh. Pemarah ye, pemarah ge teu tercela kabeh. Aya pemarah goreng, aya pemarah alus. Teu pemarah teh. Marah teh aya marah anu hade, aya marah anu goreng. Marah anu hade, marah anu goreng. Tah anu kudu dikaluarkeun teh marah anu goreng. Marah anu goreng. Posisi marah aya anu hade. Heuh, aya anu hade. Tapi posisi marah anu hade tingkatanna beda-beda. Ayeuna urang boga keluarga. Nyampak waktu lohor teu salat lohor kudu dimarahi teh. Eta marah hade marah goreng. Marah anu kulantan kitu cara marahna ge kudu hade cara marahna ge. Heuh pan kamar di naon teh diterangkeun ka Batu Munin. Ulah gaplok wa di naon gebeg pipina ka hejo udah. Heuh teu budak teh. Heuh. Tak ari marah anu hade mah teu naon. Tebet goreng. Jadi sifat basariah teh kitu. Wa takunu min hadratihi qoriba. Bila mana anjeun geus kaluar tina sifat-sifat basariah anu dicacad, anu dicela, maka kabuktian anjeun deukeut ti hadrat Allah Subhanahu wa taala. Deukeut jeung Allah. Nyampe ka Gusti. Di mana tempatnya nya? Naon coba tempatna? Deukeut jeung Gusti Allah. Jiga ya sinyal Allah teh aya tempatna nya. Oh Allah di majelis salim kitunya di mana? Pan deukeut teh hiji kata. Nuduhna tempat di mana haji dan tablah dinya. Deukeut jeung payuneun Allah ieu. Jiga Allah teh aya di suatu naon? Nugu di kursi gidang kencana tuh. Nagoh kita. Ibarat teh. Nah. Kumaha pembuktianana? Urang deukeut jeung Allah Subhanahu wa taala. Patuh padu minal aujar teh tah buktina mah. Patuh padu minal aujar. Wa tatayassaru lakal a'mal. Wa tataladdadu biha. Artina deukeut sareng hadratullah. Maka anjeun diraksa ku Gusti Allah tina pirang-pirang berlaku dosa. Tah eta deukeut. Berarti ayeuna urang teh kedeukeut jeung Gusti alhamdulillah. Sabab terhindar tina naon? Diraksa ku Allah tina berlaku dosa. Itu.
Tah lamun urang geus dibuang arod basari basaria. Wa tatayassaru lakal a'mal. Juga kita dimudahkan oleh Allah berlaku amal kebaikan. Yeuh rek kolap teh loba rintangan teh. Loba rintangan anak? Seueur. Tapi urang lamun geus dideketkeun ku Gusti Allah ka Gusti Allah wa tatayassaru lakal a'mal akan dimudahkan ku Allah amal kebaikan. Tanu kitu teh deket jeung Gusti lain pareneng-reneng. Lain aya tempatna si horeng mana horeng kalakuan urang. Tu ipa teh enak teh ke deket rek nolol teh. Sabaraha taun teh sabaraha minggu teh ka dia teh jauh. Terus tadi Gusti Allah teu jauh ngarekeun duit we tamat terus ngarekeun duit jeung duit we jeung duit ayeuna tah kadeukeut ta manehna jeung Gusti Allah bener teh jeung kadeukeut ta jeung Gusti Allah wani sote bubuhan kan udah deket euy eta mah lain nyarekan wa tatayasaurakal diberi kemudahan oleh Allah berlaku amal kebaikan. Itu namanya naon? Deket jeung Gusti. Di mana sumberna uhruj teh? Uhruj min awsofil basariyah tadi. Al madmumah. Keluar teh naon? Kudu keluar bulu anjeun. Tina sifat-sifat sifat kemanusiaan anu dicacan tapi anu matak ngeuweuhkeun kana sifat keabdian ka Allah Subhanahu wa taala. Bila mana urang geus kaluar tina sifat-sifat basyariyah maka bukti urang deket jeung Gusti mesisan kaharti deket jeung Gusti Allah temak deui patuh padu minal aujar wa tatayassaru lakal a'mal anjeun diraksa ku Gusti Allah mahpud ngaranna mahpud anjeun diraksa ku Gusti tina berlaku pirang-pirang dosa oge urang dimudahkeun ku Gusti Allah ngalaksanakeun amal. Setelah itu wa taladdadu biha merasa play enak dikala amal. Play enak enjoy enjoy ngeunah tolab teh ngeunah kas payah ya ta tolab di kamana ngeunah teh lamun teu teh gersang. Mun teu teh gersang tak kudu kos kitu ipa kas payaya lamun teu tolak mah gersang. Tah jadi lamun teu tolak teh enak. Asa boga hutang. Geus kitu urang can. Wa taladadu biha ngerasa nikmat karena pirang-pirang amal lamun teu tolab teh lamun teu ibadah teh gersang urang teh eta tanda jalma deket jeung Gusti Allah teu enak badan teu enak badan gersang asa boga hutang ulah kieu urang mah lamun tolab teh gersang. Itu balik. Oh salat teh teu geunah. Aduh. Eta mah jauh jeung Gusti Allah. Cik urang lamun hiburan gersang teu. Enjoy hiburan.
Tanyakan ke video pernah main karaoke video pernah. Enjoy na eta video karaoke. Aduh. Fly. Berarti jauh ti Gusti. Gusti Allah jauh gitu. Gitu. Jadi upami maksiat enjoy berarti jauh dari Gusti Allah. Begitu pula tolab tidak enjoy jauh dari Gusti Allah. Wa taladadu biha. Tadi aya patuh padu. Aya bahasa patuh padu diraksa ku Allah. Kata diraksa ditinggali sebagai bahasa ada dua. Aya maksum mahfud. Eta. Maksum mahfud. Maksum diraksa. Mahfud diraksa sama nama. Jadi mahfud jeung maksum sarua. Dalam arti eta jalma diraksa. Kumaha perbedaan antara mahfud jeung maksum? Maksumah jalmi nu diraksa ku Allah tina maksiat, tina berlaku dosa selama-lamana. Teu aya celah-celah maksiat. Maksum. Mana para nabi? Para nabi maksum diraksa ku Allah. Jadi kelakuan para nabi berputar antara sunat jeung wajib. Dairatun baina sunat wal wajib. Berputar antara sunat jeung wajib. Lamun teu wajib sunat, lamun sunat wajib. Itu para nabi. Maksum. Beda urang. Urang mah wajib aya, sunat, makruh, mubah, haram, numpuk urangnya. Sagala aya cabrukeut. Wajib mah osok kali setan urangnya. Urang teh sunatna osok kali-kalinya. Kadang-kadang tuh makruhna mineng ngerokok. Aduh. Mubahna dahar. Sare haramna ngomongkeun batur teh tadi. Ya, gibah. Da teu maksumnya. Jadi maksumah jalmi anu diraksa tina maksiat ku Allah Subhanahu wa taala celah-celah maksiat. Daya seperti nu terjadi ke para nabi. Jadi mahfud mah jamin diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa saja terjadi maksiat. Mahfud mah bisa saja terjadi maksiat. Aya mahfud aya celah-celah untuk maksiat. Jillah ngan maksiatna teu disengaja. Tapi maksiatna ge teu disengaja. Wal mah taya anal masum la yalimu bidan bin albatatan. Sama sekali tidak pernah berdosa. Wal mahfud qad tasulahu zillatun. Mahfud mah terkadang berhasil ka mahfud terpeleset dosa ngomborong begitu terpeleset. Lakin layakunu minhu isharun akan tetapi henteu ngalanggengkeun eta dosa. Bal yatubu min qoribin akan tetapi tedopuin tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Mahfud. Jadi saha eta teh para wali. Nah, para wali teh mah ai urang mah teu kaasupnya. Mahfud mah kitu. Para wali mah pas terpeleset. Nah langsung tobat. Ayo oke langsung tuh tobat ke paehna. Deui, berarti lain wali namanya. Jadi mahfud mah kitu. Dosa teh aya wae. Ngan begitu dosa langsung tobat.
Urang ge kitu atuh kasese teuing. Nya. Berang dosa teu karasa. Terus magrib tobat astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim teu kudu tarik-tarik teu komo di imah masih butuh gelonya terus astagfirullahaladzim 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 astagfirullah sakitu we di kamar Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Mengingat dosa anu ti beurang tadi. Penting teh meureun urang teh aya hadena ya goreng nalien. Henteu. Terus sugana jadi mahbud. Barang begitu subuh-subuh langsung muhasabah deui. Henteu. Ingat-ingat dosa ti magrib nepi ka subuh dosa naon ti magrib ka subuh dosa naon mun pamajikan diajak ku salaki ada haeudang dosa meureun ti ngajak ti diajak teh urusanana jo ngajak teh diajak di mana teh ngajak kali kalau diajak we atuh ta eta urang kudu ditobatan. Atanapi nyarekan pamajikan teu. Nyarekan gantawang dek pamajikan teh nyarekan. Buru-buru istighfar deui. Subuh-subuh istighfar, maghrib istighfar supaya tidak berkarat. Henteu. Lantaran lamun berkarat mah hese geus numpuk mah. Hese dibomna numpuk mah. Kitu mah langsung dieuweuhkeun. Langsung eueuh. Meureun cair. Henteu. Dosa peuting ditobatan isuk, dosa beurang ditobatan jadi engke maot teh dosaan. Arek moal kitu. Saya teh nya datu make biaya teu. Jang ka surga teh. Jadi sakali deui mun disebut deukeut jeung Gusti Allah urang diraksa ku Gusti Allah tina berlaku pirang-pirang dosa. Selanjutnya aslu kulli maksiatin. Nah, iya. Naon sebabna urang sok terjadi maksiat? Di mana tas sumberna maksiat? Di mana sumberna mata poho ka Gusti Allah? Di mana sumberna urang sampai ku ngikuti hawa nafsu terus-terusan? Aslu kulli maksiatin ari sumberna saban-saban maksiat. Apa maksiat teh? Ae mohol apa tuh? Lima amarullah bih wan naha anhu. Maksiat teh kitu. Tegesna nyulayaan. Karena apapun perkara anu diperintah ku Allah. Mukhalafatu lima amarallah bihi wa naha anhu. Nyulayaan. Apa nyulayaan? Hah? Tenanaon ngawang tenanaon. Hah? Nonggongan kajian lah. Teu ngagugu kumaha teh ulah. Teu ngagugu.
ngalawan bener naon nya teu nurut karena apapun perkara anu diparentah ku Allah Subhanahu wa taala itu namanya maksiat juga ngalakukeun karena apapun perkara anu dilarang ku Gusti tah eta teh naon maksiat ngaranna. Ngomongkeun batur dilarang teu Gusti Allah dilarang. Ria dilarang. Berarti maksiat teh ngalakukeun ria, ngalakukeun gibah. Ngaji dititah ku Gusti Allah. Hayeun teu ngaji berarti eta teh naon? Mukhalafati lima amarullah. Teu nurut kana perkara anu diparentah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa goflatin lil qalbi an hadratir rabbi. Sumberna poho hate. Nah, sumberna poho hate. Jeung ari sumberna poho hate an hadrati rabbi tina hadroh Allah. Poho ka Gusti Allah. Di mana ta sumberna? Wa syahwatin nafsaniyatin. Deuk banyak waktuna nya kumaha teh ya. Nek enak teh hawalan din. Wallahu a'lam bishawab. Tanggung amat nya. Rek di emat teh. Asing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah urang sadayana parantos nyampe 1 tahun dina acara silaturahmi pengajian. Mudah-mudahan anu karantos kalangkung ku Allah dihampura dosa. Mudah-mudahan ditampi sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Sanajan keur waktuna nyari ria aya dihampura ku Allah mah aya we ganyaranan. Sabab setiap amal pasti diawali ku ria. Dari kuria wae. La budda ayyakunna minhu riyaan awalan. Pasti aya ria. Urang mah moaseun teu jaya ria. Komo kitu mah. Urang biramana ninggalkeun amal takut nari ria. Tarkul amal riyaan awalan. Ninggalkeun amal karena takut ria. Sudah bersemayam ria di dada kita. Can ge amal geus ria mah teh ente mah. Tarkul amal riyaan awalan. Ninggalkeun amal karena takut ria nya. Karena takut ria maka geus ria dina hate. Dina dada saya ria. Kumaha solusina? Solusi istighfar. Jadi tolab anu diisi kuria oge jadi aya ganjaranna. Nyata istighfar ngentah hampura ka Gusti Allah. Tinari ria Gusti. Oge hati-hati ketika berangkatna urang rek amal. Takut ria, hati-hati ya amal hati-hati. Ternyata ria wae. Ngerti? Dek amali hati-hati sieun ternyata ria wae. Heunteu.
atuh ira teu ria na meureunana sok we amal terus amal teh hege cek hati apa sebejaan diriakeun ge ku Gusti Allah lin teu bisa menghindar yang penting orang ikhtiar sieun ria anu takut ria takut ria ieu ati efek teh ria deu istighfar cek Allah aku rindu pada orang yang nah mudah-mudahnya urang ayeuna ieu anu geus sataun pastilah urang aya baik ti para hadirin sadayana terlebih-lebih abdina ieu heunteu nu leuwih parah mah ibu-ibu mah saria kuring heunteu merangan riana hese bapak-bapak mah tapi berlipat-lipat lamun kuring teu benerna riana nah kayak dihareup bergaul jeung jalmi anu bodoh anu teu ngikuti hawa nafsu lebih bagus daripada bergaul jeung ajengan Allahu Akbar jeung ajengan anu ngikuti hawa nafsu waduh bahaya bergaul jeung jelema bodoh anu teu ngikuti hawa nafsu lebih bagus daripada bergaul jeung ajengan anu ngikuti hawa nafsuna gajengan ge sarua loba sarua hawa nafsu mah uing ge sarua nya ulah dibilang aya ajengan teh senang teu boga hawa nafsu bersih eta aya kata bergaul jeung jelema bodoh anu teu ngikuti hawa nafsu lebih bagus daripada bergaul jeung ajengan anu ngikuti hawa nafsu. Naon sababna? Lebih kejam. Lebih jahat. Lantaran bisa pan ajengan bersilat di dahana bener teu? Make dalil ajengan mah. Nu bodoh mah moal, bener. Tapi ajengan untuk membela hawa nafsuna pakai dalil bermacam-macam dalil. Oh. Waduh. Mudah-mudahannya Allah ka urang sadayana sing hampura saya dosa oge mudah-mudahan urang ke bisa ngariung jeung Imam Athaillah Al-Iskandari jagona jalmi nu ngurus hate urang lamun boga lagu karya urang lagu teu lagu ieu Pak Agus ngalagu lah teh karya apa karya Pak Agus diturutan tak batur karyanya ke Pak Agus atau tuh Agus waduh hebat karya aing nurutan dipake tah tuh wah kitu beranya mun bawa karya ya kadenge lagu tong dari zaman lagunya kadenge tah ku batu itu diturutan atoh begitu pula Imam Atha Al-Iskandari boga karya nyata untuk ngimez hate untuk membersihkan hate menuju ke Allah hege kurang teh diaji karyana kira-kira bungaheun moal atuh urang teh henteu bisa ngamalkeunana atuh dibawa ku anjeunna nya di hadapan Allah di aku murid di hadapan Allah ku Imam Atha tuh mudah-mudahan sakitu ieu mah namahan kajengan dedena tadi hebat bener sajam sewang we kieu mah lagi eta mudah-mudahan urang nya engke dikumpulkeun jeung Imam Atha Al-Iskandari mangga ayeuna urang syukuran ka Allah Subhanahu wa ta'ala dikir syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala dipimpinnya ku pengasa